Para wargi anu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Mang Jaya sapara kanca nuju nganca dongeng judulna Marakayangan. Ye dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ti karaos para mitra ayeuna nincak bagian ke-68. Kasugri kaum dangu di mana lingina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Atuh salajengna para mitra sadaya anu namina ieu para mitra sadaya anak bogo namina Cingok para mitra anak bogo Cingok kitu nya. Mangga para wargi kawargi-wargi Mang Jaya di mana welinggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng mugi-mugi ieu dongeng nu judulna nyaeta Marakayangan karangan Bapak Tatang KS tiasa katampi kalayan kabingahan. Ya para mitra, teh karaos tosnya bagian ke-68 nya para mitra dongeng nu judulna Marakayangan. Kumaha geletuk batuna kecebur caina masih kana aya dinten enjing pageto para mitra tetapi dinten enjing banyak dinten enjing pageto manawi ieu para mitra dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna mah urang dugi ka bagian ke-68 bae Marakayangan karangan Bapak Tatang KS Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Wa Tatang teu karaosnya para wargi ayeuna teh nincak bagian ke-68. Para wargi kaum dangu sakumaha nu kauninga sobar menta tempo sapoe dua poe pikeun ngajelaskeun perkara Yuliani. Ibu Karmini nyarita di sumuhunya salaresna ibu teh kedah nyiapkeun kaperyogian kanggo engke wengi. Mung ayi mah atos we di dieu ulah mulih heula pameng ayinya. Saur Ibu Karmini nampi kana alesan ti sobar kalayan ngawagel ulah waka mulih ka Nyimas Arnesa. Nu mawi dirorompok mung aya rencang nyalira ibu sanes teu nampi kana pangangken mah. Pame aya waktos anepi teu aya pamengan insyaallah engke ka dieu deui. Ayeuna mah bade unyuk permios we ka sadayana. Walera Nyimas Arnesa pamitan. Bade mulih kalayan sasalaman heula ka sadayana kitu deui ka Cepden. Ari ka Yuliani mah sajabiti sasalaman teh sasauran. Yul, ibu rek balik heula nya, isuk pageto ka dieu deui nya. Mangga, walera Yuliani ponok bari pasemon rada alung. Tos kitu Nyimas Arnesa sareng Juragan Komarudin Maruli. Nu teu kantos setengah jam sobara jeung Nyi Rohaya pamitan. Mung Yuliani sareng Cepdeni atuh teu dikacanakeun mulih teh anjeunna mah teras di dinya. Malih rencana Cepdeni bade teras ngalih ngahiji sareng Ibu Ramana. Nu teu kacaturkeun dina wengian diayakeun pangaosan di bumi Juragan Sastrawiguna. Caturkeun enjingna kulawarga Pasastrawiguna. Kalebet Yuliani ngariung di patengahan malih ngahaja Pasastrawiguna nyauran Yuliani. Jeung Cepdeni carogena margi bade aya taroskeun babakuna ka Yuliani. Jalayan Yuliani dinten kamari katingalina alung wae. Kieu Yul. Bieu ama tas ngobrol jeung ibuna, nyaeta nu diobrolkeun teh ngobrolkeun perkara Yuli. Katingali ku ama ti peuting keneh alum wae, nya ku dasar kitu eueuh salahna. Kolot tumanya kanjut jadi anak, malah lain kolot wae sadala anak oge aya hal-hal nu teu kaharti tina kayan kolot sawajibna nanyakeun. Eta kunaon atuh pangna Yuli ti kamari alum wae teh? Nah hayang balik deui ngahiji atawa rumah tangga ngahiji jeung nu jadi kolot di ditu? Nu hartina Yuli mung dibawa pindah ka dieu. Ari perkara cicing mah di mana ge teu naon-naon kumaha kasukana nu jadi anak. Rek di dieu ngahiji jeung ama katut ibuna heug, rek ngahiji jeung kolot sorangan heug. Ama jeung ibuna manitah moal nyarek moal. Ceuk ama oge gumantung kana kasukana sorangan, saur Pasastrawiguna tumaros. Sacara malapah gedang atanapi sacara ngolongan heula. Sanes ngimutan teu bataha atanapi abdi hoyong di ditu ama. Perkawis calik mah di mana wae kange abdi mah teu langkung nu janten salaki.
Sangem paripaos na bade dicanakan liang cocopet ge mangga jaleran tos janten tanggal wal recaroge. Atuh Kang Deni palai di dieu ngiringan abdi mah. Palai di ditu disepuh abdi sumangga. Bade misah we ti sepuh nu hartosna bade ngawangun rumah tangga nyalira mangga. Mung abdi mah sawewengi ngemutan kana cariosan ti Ibu Arnesa tilas istri rakana si apa. Anjeunna ngangkeun putu ka abdi ongkos saur anjeunna kapungkur kantos ngarorok orok. Ti yuswa 4 sasi pamasihan ti hiji istri. Bari saur nu masihkeun majar keng pamenak di sisi walungan. Teu lami dipasihkeun kanu sanes maja eta orok teh putra atanapi murang kali ti hiji istri bangor bari teu puguh ramana. Sedeng abdi ti saemut ugi ka ayeuna henteu tebi sareng apa sareng ibuna di ayeuna. Aya nu ngangkeun-ngangkeun eyang abdi alatan ti bisati kasaromahan. Abdi mah nu janten teu rumaos kasauran ti Ibu Arnesa teh dianggap abdi teu puguh turunanana. Piraku kasebat jalmi teu puguh Ibu Ramana na abdi teh kaluar ti mana upami teu dilantarankeun Ibu Rama. Satoge aya inung jeung bapana. Atanapi aya bikang jeung jaluna mangga we emut ku ama kalih ku ibu. Sareng piraku ama sareng ibu. Kalih Kang Deni teh uninga kaayaan abdi ti kapungkur aya di daerah ieu kalayan tos pada kauninga abdi teh putra apa Sobar sareng Ibu Rohaya. Saur Yuliani sasaurana namerna tur kaharti kudu jadi mertua sareng kucep Deni carogena tos kitu Ibu Karmini neme sasauran. Nya dipikir-pikir mah keur ibu ge ngarasa teu ngarti ku caritaan jeung pangakuan Ayi Arnesa teh. Mungaran ngamamahkeun dilalila nyebut incu ka Yuli. Nu ayeuna mamajar kungsi ngarorok budak pamere ti hiji awewe bari eta budak teh panimu ti sisi walungan. Geus nincak umur 16 bulan dibikeun cenah ka batur majar eta budak teu puguh turunanana. Inungna kasebut awewe bangor lalakina ngejat. Ari Yuli kenal atawa tepung teh jeung Nyi Arnesa. Geus lila Ibu Karmini naros kalayan neuteup ka Yuliani. Name kamari we Ibu. Mun waktos abdi ka dieu atuh pun bapa teu sasauran kagungan saderek. Waler Yuliani sajelasna kakara tepung kamari jeung Nyi Mas Arnesa. Atuh ayeuna mah kieu we Ibuna. Urang tunggukeun sadatangna Jang Sobar ke kumaha katerangan ti manehna. Nah bener Yuli anak kandung Jang Sobar atawa anak angkat. Lamun anak kandung teu perlu Yuli ngakunini ka semah nu kamari. Nyai sakadar wawuh mah teu naon-naon. Atuh lamun nya teh mah Yuli anak angkat atau anak kukut nah saha inung bapa Yuli. Nu mata geus ayeuna mah tong waka jadi keputusan. Ongko kamari ceuk Jang Sobar menta tempo sapoe 2 poe. Pasti manehna rek mereka terangan nu jelas. Da memang kamari marariweuh keneh ongkohan saur pasastra Wiguna. Mungkas kana obrolan tos kitu mah Ibu Karmini angkat ka pawon. Malih Neng Yuliani ge maksadna mah bade masak. Malikan kana kaayaan Jang Sobar jeung Nyi Rohaya dina poe harita. Manehna sarua keur ngobrol tina perkara Yuliani kalawan Nyi Rohaya pokna teh. Ari Kang abdi mah apana sanes Yulia kasebat putuna Ci Arnesa ge. Moal dipasihkeun sidang ngiring ka anjeunna teh. Jalan Yuli teh dihenteu-henteu ge kenging kahesian abdi sareng apana. Sanes abdi sieun teu neda rejeki ti Yuli sanes nanging ngemutkeun Yulia teh dirorokna pan ku urang ti yuswa 17 sasi. Ayeuna tos kagungan caroge. Leres Yuli teh sanes anak kandung abdi kalayan abdi ge dipasihan ku jenatna Aki Darsim. Mung koyong abdi mah Ci Arnesa teh ulah sasauran kitu ka payunan Yuli teh atuh. Sareng payunan nu sanes teh janten akhirna mah Yuli pan kaganggu emutanana. Padahal bade sasauran engkewe di mana tos rine. Mali ulah ka payunan nu sanes hayo ke bili ngajantenkeun majarkeun leres Yuli teh putra istri bangor tapi kasarna mah teu puguh turunanana. Ulah ieu mah ujug-ujug sasauran kitu we payunan umum sasatna mah. Sedeng jalmi teh pan teu sami pangemutna teh. Ke kumaha pami Yuli ngaraos isin disebatkeun teu puguh turunanana. Menang pamulung di sisi cai. Mana lajeng anjeun ngedati di ge cul caroge. Kapan sanu sesah ta? Sanu repotna tang tos urang kene. Eno saya ku apa jelaskeun we lah tapi saurkeun satara basna. Yen Yuli anak angkat atanapi anak kukut kalayan nu masihkeun Aki Darsim. Bili naroskeun sa Ibu Ramana sabatkeun duka we kitu. Saresna Aki Darsim kapungkur teu nyaurkeun putra sahana. Mali nu masihkeun ge Aki Darsim teh kasebat jalmi salangkung tepang di jalan Pasampangan. Kumaha kitu apana lah. Mun langkung saya terangkeun yen Yuli teh anak angkat nepi anak kukut. Supados ka urangna bebas gitu. Cek Nyi Rohaya.
Nanya kana pamadegan sobar salakina nu keur melenguk bangun bingung. Nya maksud apa ge kitu? Rek terang-terangan ngarah bebas ka urang nangan jadi bingung teh. Lamun Yuli nanyakeun indung bapana, ceuk sobar. Aya oge bingungna lamun Yuliani nanyakeun saha indung bapana. Ari dijelaskeun yen indungna Yuliani anu ngaran Komala. Sedeng Komala boga anak ti Bastari bari teu katalian hukum. Ari katama-tama sobar ka Bastari dinten teu ge lanceuk sakanung nu panggedena. Samalah jalma nu rek milampah goreng oge ka Yuliani kalawan eta jalma korban ku makhluk marakayangan. Sobar mah teu betus kasasaha ge yen Bastari teh lanceukna sakanung. Mun kitu atuh apana langkung sae engal we jelaskeun ka Yuliani. Sakumaha nu disaurkeun ku apana bieu? Eta ira tuh apana bade ka ditu deui nepangan Yuliani. Oh nya we ke pas sore da ieu boga pigaweun menerkeun itu kanang domba teh mah sobar. Jerut turun tuluy barang gawe ngomean kanang domba sabab sesegna awut-awutan. Puguh lamun di Bandungan atawa diperhatikeun kaayaan sobar jeung Nyimas Arnesa. Pada salah harti atuh para mitra nu hartina henteu terus terang ti angana. Ari sobar salahna teu terus terang ka Yuliani yen manehna kasebut anak kukut atawa anak angkat pamere Aki Darsim almarhum. Ari Nyimas Arnesa salahna percaya teuing kana omongan Ma Ursi. Majarkeun eta orok dirorok ku Nyimas Arnesa teh anak ti awewe bangor tur teu puguh indung bapana. Bari geus aya katerangan nu jelas mah malomrah lanjangna. Kalawan geus aya pangakuan ti Bastari waktu dihukum. Kakara nitah dipaluruh deui. Kanu narima eta budak tayalian Aki Darsim bari jelemana geus mau. Gancangna ieu carita bada asar harita. Sobar jeung Nyi Rohaya arinit maksudna rek nepungan Yuliani. Nu kabeneran Ibu Karmini sareng Pasastra Wiguna. Kali Cep Deni nuju Araya mung Neng Yuliani nuju di jaman neme pisan asup ka jaman. Assalamualaikum, sobar uluk salam. Kalayan diwaler ku Ibu Karmini jalan anjeunna nuju ngobrol jeung Pasastra Wiguna di patengahan. Waalaikumsalam, walerna bari mukakeun panto. Geuning aji mah ngalingih mangga-mangga, saurna. Bu sobar jeung Nyi Rohaya ka jero kalawan nyolongkrong sasalaman ka Pasastra Wiguna. Damang, Kang, pangestu ujang samulina kumaha? Alhamdulillah Kang mung rada puyeng ieu teh. Tema sobar gek diuk ngareneng jeung Nyi Rohaya. Para mitra sadaya, Pasastra Wiguna atuh harita tuluy nyarita nya kitu ai puyeng mah atuh akang ge sami aji. Ongkohan biasa tas ngayakeun reuweuh-reuweuh mah batina teh lungse jeung puyeng baler Pasastra Wiguna. Angkat ka mana Yuli sareng Asep, Ibu? Nyi Rohaya ngareret ka Ibu Karmini. Nu neme nutupkeun panto. Nuju di jaman Yuli mah ayi si Asep mah nuju ka payun nu ka bade ngagaleuh naon teh. Kumaha itu aya Ernesa aya sumping ka ditu ayi? Teu aya Ibu manawi abdi sareng ieu apana Yuli ka dieu teh maksudna mah bade neraskeun wangkongan nu kamari teh nalika aya Ibu Arnesa. Tadi sadacana abdi bade ka dieu teh ngobrol heula sareng apana Yuli. Janten kumaha sarsilahna teh aya sobar cobi Ibu sareng amanah si Asep hoyong ngopingkeun. Mengpeung Yuli di zaman keneh nah leres Yuli teh putra kandung aji atawa putra kabukut. Ibu Karmini mungaran tumaros kalayan ngalirik ka sobar. Atuh Nyi Rohaya nyarita. Saurkeun ku apana? Numawi kieu Ibu oge amanah Asep kamari mah. Abdi teh teu acan tiasa sasanggem jalaran di dieu repot keneh. Sajabe ti kitu seueur nu sanes maklum ari nu sanes teh sok tara sami dina pangemutna. Leres ayi leres. Yak tos kitu pisan ayi waler Pasastra Wiguna. Numawi kieu Ibu oge ama. Upami sae disanggemkeun mah Yuli teh saleresna mah sanes putra kandung. Nanging putra angkat atanapi putra kukut kapungkur sakitu welas taun kalangkung. Sateu acana abdi ngarangkep sareng pun bojo. Anjeunna kagungan tatangi nu jenengan Aki Darsim. Nya kenging disebatkeun sesepuh abdi keneh nanging parantos ngantunkeun. Dina hiji waktos Aki Darsim kagungan murang kalih kinten yuswa welasan sasi. Kaleresan atuh ka ieu kauning kupun bojo tos kitu mah kupun bojo disuhunkeun ka Aki Darsim. Engana carios si murang kalih dipasihkeun ka pun bojo.
Saur Aki Darsim teh pamasihan ti Cipameget tos sepuh. Kalian penakna di jalan, malih eta teh masihkeun murang kalih ka Aki Darsim teh nungangkeun nama eyangna. Ibu Ramana parantos ngantunkeun, tos kitu matras dirorok ku Pun Bojo dugi ka ayeuna. Bujeng-bujeng abdi atanapi Pun Bojo sanos almarhum Aki Darsim ge teu uningaeun saha Ibu Ramana. Oge nu masihkeunna duka aya keneh duka tos teu aya. Tak kitu sarsilah nama ibu oge ama janten Yuli teh yang disebatkeun putra kukut panyerenan ti almarhum Aki Darsim. Cek Sobar ukur sakitu. Kalawan teu nerangkeun yen Yuli anakna Komala atawa anak alona Sobar, ti Bastari ngan henteu kungsi dikawin ku Bastari. Janten Yuli teh leres sanes putra kandung ayi. Leres ibu. Tema Sobar satuluyna disambung ku Nyi Rohaya ngadadarkeun ti mungaran kapasrahan budak ti Aki Darsim. Sanes ari eta tamu nu kamari sareng ayi teh sumuhun jenengan Arnesa teh kumaha tiasa ngangkeun putu ka ayi ka Yuli teh cincing kumaha sarsilahna atanapi pancakakina. Pasastra Wiguna naros ka Sobar. Duh ka atuh mama mung anjeunna teh ngangkeun putu so teh bereh kapungkur sakitu taun nu kalangkung ka icalan putrana nu jenengan Komala. Aya wartosna Komala dicana ku jenengan Bastari, saur nama Komala bade diajabkeun ka Ci Arnesa. Mohon ka ibuna nanging teu aya bae, duka teras dicanak ngejat. Kanu tebih duka dicanak ka mana. Nanging lami-lami aya wartos putra Ci Arnesa dikaniaya ku jenengan Bastari kalayan murang kalihna dipikeun ka walungan. Duka wireh anjeunna sieun katohyan kalakuan, nu mawi Komala dikaniaya abdi ge terang kitu sotenan saur Ci Arnesa. Rupina mah kieu panginten amana anu mawi aya ayi Arnesa. Mun Ci Arnesa ngangkeun putu ka Yuli teh wireh anjeunna teh kapungkur kantos ngarorok murang kali pamasihan ti hiji istri. Nu ayeuna teras janten lanjang anjeunna mung ngaku anjeunna mah dipasikeun deui kan usane cenah wireh eta aya wartos majarkeun ibuna murang kali teh istri bangor. Ari kata mitani jenengan Bastari kataewa kudu wajib kalain ngangkeun yen anjeunna tos nganiaya hiji istri sareng penodongan. Saur Ibu Karmini kalayan Pasastra Wiguna Mairan. Jeung eta deui tina caritaan Bisati waktu kamari ka saromahan. Jadi Nyi Arnesa boga sangkaan yang Yuliani teh dirorok ku manehna baheula kitu. Tak kitu meuheun ongkoh ieu deui nah eta kumaha tuh nya salajengna aya Sobar Nyi Rohaya bade disaurkeun we ka Yuli. Ibu Karmini naros kana pamadegan Sobar jeung Nyi Rohaya. Nya bade disangemkeun we ibu supados Yulina ngartoseun. Da atuh dosa ka abdina upami ieu teu disangemkeun mah. Kitu tema Sobar anu kabeneran Yuliani Norojo balik ti cai. Hargeuning aya apa sareng ibu tos lami Pak, Bu? Cek Yuliani. Aya wes tengah jam tas ti cai yul. Cumun ke sakedapnya Pak, we Bu. Yuliani asup ka kamarek disalin anu tekung sirila cep Deni ge sumping tos di jalan. Niguna aya apa sang ibu? Mohon asep mulih ti mana atuh? Wangsul ti payun ye meser kertas nanging tutup-tutup tokona. Madaramang Pak. Cep Deni sasalaman ka Sobar jeung ka Nyi Rohaya. Alhamdulillah tema Sobar pondok. Upi Yuli ka mana Bu meuni tacan aya leuteun geuning? Itu di kamar tas nyeusehan meureun ke kacai. Kacai bisa tinarek mairan cenah. Waler Ibu Karmini Norojo Yuliani kaluar ti kamar tas ngaluis. Solongkrong sasalaman ka Nyi Rohaya jeung ka Sobar teras calik ngareneng sareng Cep Deni carogen. Kumaha perkawis Ibu Arnesa teh ka dieu Pak? Yuliani mungara naroskeun Nyimas Arnesa. Sakumaha nu kauninga para wargi, Yuliani mungaran teh naroskeun Nyimas Arnesa. Harita dijawab ku Sobar, "Acan ka dieu yul nya tak kieu apa jeung si ibu ka dieu teh. Rek aya picaritaeun khususna ka Yuli atuh umumna mah ka sadayana nu aya di dieu. Ngan leuwih ti heula apa menta dihampura ka Yuli bisi aya caritaan apa atawa si ibu nu kurang kaharti tur teu merenah. Singkatna apa teh rek nuluikeun atawa rek mere kaputusan tina kajadian kamari waktu Bisati ka saromahan teh. Kahiji kitu kaduana omat nyai anaking ulah boga rasa dibobodo atawa dirusiahkeun lamun dirusiahkeun tema perkara diri hidup. Sabab apa rek ngajelaskeun sakumaha nu kanyahoan turu masa ku diri apa.
Baheula sakitu welas tahun ka tukang sacan apa tepung jodoh jeung ibuna. Dina hiji poe apa datang. Kasih ibu nu maksudna mah rek nangtukeun salametan. Nya harita si ibu cacarita ka apa yen dibere budak ku Aki Darsim. Cenama Aki Darsim teh pamere ti saurang lalaki geus kolot. Nyarita ka Aki Darsim majarkeun indung bapana geus maot, nya ti harita sanggeus apa kawin ka si ibu. Kalawan Aki Darsim geus maot tuluy apa jeung si ibu parina ka dieu kalawan mawa budak nya buktina hideep. Saur Sobar ngadadarkeun sacara ringkas. Janten pamikitu mah abdi teh sanes putra kandung apa sang ibu? Yuliani semureuwas. Jelas nama hidup anak kukut dirawatan ku apa jeung ku ibu ti keur umur 17 bulan. Tema Sobar sajelasna. Upik itu saha atuh ibu bapa abdi, piraku abdi mah tur kasebat jalmi teu aya ibu bapana. Coba abdi nyungkeun katerangan ti apa sareng ti ibu. Yuliani ku ayeuna nyaritana make carindakda. Sobar ngahuleng aya pertanyaan kitu ngarasa bingung mere penjelasan. Disebutkeun anak alo da teu nyaho kana kajadian komala. Bari waluhu alam nyanteuna komala boga budak ti Bastari. Mangapa saurkeun tong angge sesa-sesa da abdi ge moal bade nuturkeun Ibu Rama. Margi abdi mati alit sang ibu kali apa? Saurna nya sedak bari teu leupas. Dina paneuteub beungeut Sobar. Hari apa mah ngahuleng sotenan lain berat nyaritakeun inung bapa hideep. Anu sabenerna ngan apa teh teu apal saha jeung urang mana inung bapa hideep. Tong boroning apa sanajan ibu ge teu apaleun ongkoheun baheula Aki Darsim nu masrahkeun hideep ka si ibu teh. Teu nyaritakeun budak saha-sahana. Ngancek nu masrahkeun ka Aki Darsim cenama inung bapana geus hilang. Bari teu diterangkeun ngaran inung bapana eta budak. Tah kitu Yul, apa mere katerangan teh sakanyaho apa jadi aya alusna tur bagja gede Aki Darsim masrahkeun hideep ka ibu jeung apa teh. Dalamun teu buru-buru dipasrahkeun tur dirawatan walau alam kumaha nasib hideep. Mangkaning Aki Darsim sakitu kakolotanana dibubuh awak sakujur nu hartina mah teu boga pamajikan, teu boga kulawarga kasebut baraya atawa dulur. Ana heug Aki Darsim maot, kusaha hideep paris diurusna. Cenah eta Bastari lanceuk apa sakandung memang bener lanceuk apa ngan teu nyaho kana ahlak kalakuan manehna. Ompohan apa geus sakitu welas taun teu tepung jeung lanceuk anu ngaran Bastari, cek Sobar. Rada panjang lebar ngadadarkeun urusan Yuliani nu dipasrahkeun ku Aki Darsim almarhum ka Nyi Rohaya. Tah kitu geuning keterangan siapa teh Yul, memang bener Yuli teh lain anak kandung siapa jeung si ibu. Ngan kasebut anak kukut pamasrahan ti ngaran Aki Darsim almarhum. Saur pasastrawi guna ngiri ngajelaskeun. Pok Nyi Rohaya ka karamairan. Nya Yul sakumaha katerangan ti apa kitu itu pisan. Ibu ge teu nyaho saha jeung urang mana inung bapa hideep nu sabenerna. Dalamun nyaho mah inung bapa hideep tur araya keneh boh inung boh bapa piraku ku ibu teu ditepungkeun. Dosa temenan lamun aya keneh teh mah inung bapa hideep. Heug hideep ku ibu teu ditepungkeun. Kitu caritaan Nyi Rohaya. Tur sajelasna sakumaha katerangan tadi ti almarhum Aki Darsim nu masrahkeun Yuliani atuh sadayana oge teu aya nu sasauran sawatara jongjongan mah. Rupi nu teu aya disaurkeuneun nanging teu lami pasastra wiguna neme sasauran kieu. Ayeuna mah kieu we tu Ayi Sobar. Di mana Nyi Arnesa ka dieu deui jelaskeun ku Jang Sobar sakumaha nu disaurkeun neme. Ke kumaha pangemut anjeunna na tetep Yuli bade diangkeun putu anjeunna. Cenah anjeunna we aya waktu sakitu yen putrana dikaniaya. Aya wartos yen putra dikaniaya ku jenengan Bastari teh. Tur kagungan putra hiji dipikeun ka walungan. Tetep we Jang Sobar menyebutkeun duka. Salerosna pisan ama abdi mah da teu terang kana kajantenan nu tumiba ka putrana teh, ceuk Sobar. Ari Yuliani tuluy sasauran. Tetep kang abdi mah bade ngangkeun Ibu Rama teh kanu ngarorok abdi we ti alit ama ibu. Kajabi upamipun biang kandung aya neme abdi ngangkeun ibu nanging tetep we kanu ngarorok mah abdi moal hilap. Sareng dina ayana ge pun biang atanapipun bapa kandung. Naon margina abdi nganggo dipikeun sagala kawalungan. Saresna abdi mah ama ibu.
upami ayat temah pun biangat pun bapak bade malik teu suka abdi mah. Mending ngareken ka anak sato ngadon dipikeun kawalungan. Saur Yuliani siganu emosi nganggo kedalisan kitu sagala. Ayeuna mah kieu we apa langkung sae Ibu Arnesa angkir sina ka dieu. Abdi hoyong nguping sakali dia katerangan ti anjeunna. Naleres abdi teh putu anjeunna. Saurna kalayan neuteup ka Sobar. Para mitra sadaya, pasastra Wiguna harita tuluy ngiring cumarios. Tong make disusulan sagalakeun wae sina ka dieu sorangan ngarah amanyaksian kumaha katerangan di manehna. Daleres demut kadinya nama Ayi Sobar, naon maksudna putra Arnesa kagungan putra ti Bastari teu enga-enga nepangan ka ibuna. Acan pinuju ka kandungan enga sumping ka ibuna ulah calik wae disarakanana. Ngumawikeun we entong dibujengan ku Ayi Sobar sareng deui upami leres teh Nyi Arnesa kantos ngarorok Yuli nuju alit. Da ngau dipasikeun ka nu sanes. Alina Yuli tos dewasa ngangkeun putuna. Cenah eta aya wartos kitu ti nu sanes semajar murang kalih putra istri bangor. Nah percanten teuing kana wartos kitu. Pada sateu acanang bade dipercanten teh emut heula ku anjeunna naleres. Eta jalmi ngahaja bade nyilakakeun ka anjeunna. Sedeng wartos teh tebih keneh kana yakin kana nya kajabi wami katinggal ku nyalira. Nemme bade dipercanten oge. Nu mawe lepat anjeunna keneh eta mah saur pasastra Wiguna. Nada-nadana sapagodo sareng cariosan Yuliani. Pamimang menangkeun teh mah mang menangkeun ka Yuliani. Kunaon atunya jelema teh nya ari tadi ngarorok budak dibikeun ka batur ayeuna ngadon ngaku-ngaku incu saur Ibu Karmini nembe sasauran. Yos ibu sanaos anjeunna ngangkeun putu ge ka abdi. Abdi mah moal nampi diemut-emut meni asa kacida-cida teuing abdi ngadon dipikeun kawalungan saperos ka anakna sato bae. Saur Yuliani teras nangis torojol bisati ka karamairan cai jeung opieun kalawan dituna dina meja. Nah meni lila teuing mairan cai teh bisati. Nu mawina heureul anom jalan termosna kosong. Temal bisati tuluy ngaleos deui ka tukang. Mangga ieu dileueut caina sareng naon atunya? Ibu Karmini nyarita. Cekap ibu sawios ulah ngarepotkeun. Tema Nyi Rohaya bari ngareret ka Yuliani nu keur murag-muragkeun Cipanon. Yulatos tong nangis lah. Sareng ulah diemutan perkawis cariosan Ibu Arnesa mah. Sanes Yuli ge leres teu kagungan Ibu Rama, da aya gegentosna nya teh apa jeung ibu atuh. Oge ibu sareng ama kasebat sepuh Yuli keneh apaan? Atuh tanggung jawab kana sagarupina pan akang saur Cep Deni bari nyepengan ketak-tak Yuliani atuh Ibu Karmini mairan. Nah make dipake pikir teh Yul kapan Yuliani teh geus anu tanggung jawab nyata Deni. Samalah Yuliani mah kudu nagerakeun puji syukur ka Nu Maha Kawasa bisa dirorok ti leutik nepi ka ayeuna ku Ibu Rohaya jeung ku Pak Sobar. Bagja keur Yuliani mah anu ngarawatan oge. Coba lamun teu dirawatan ku Ibu Rohaya jeung ku Pak Sobar cantang tuh kumaha nasib Yuli. Nu mata geus tong leutik hate, tong jadi pikiran. Saur Ibu Karmini gabrug Yuliani ngarangkul. Kalawan nyuh kana lahunan Rohaya, bari pokna teh dibarung ku ceuri. Waktos nasib.